Urang rek ngumpulkeun ibu-ibu teteh-teteh anu geus kawinnya pasti pernah ngalaman ieu lamun bobogohan nya kecuali lamun ta'aruf sigana teh. Ye, anu pertama ari keur bobogohan mah heuh kot kamentas ge tim peperket teh dicepengan si leungeun teh. Neng kade bisi katabrak cenah dieu ku aa dicepengan. Nah, tuluy lamun hujan angin dordar gelap yeuh nya urang teh teu make jaket. Ceuk si kabogoh teh cenah. Neng, ieu we angge jaket AA. Uyos we AA mah katirisan. Meni atoh teh nya urang teh. Oh, berarti manehna rela berkorban yang urang katirisan heuh. Terus lamun misalkan kieu Neng, tos emam teu acan. Teu acan dihuapan urang teh. Nah, ari geus kawin heuh rek meuntas ge abi bade meuntas nya jugjug we atuh meuntas geura meuntas ka ditu. Nah, make jeung bebeja sagala cenah. Tuluy lamun hujan angin dordar gelap nya urang teh teu make jaket. Manehna teh biasa we geran teu mikeunkeun jaketna marukan teh cenah. Naon da abi ge cenah tiris Tuluy lamun urang ngomong kieu meni lapar nya dahar we atuh da boga leungeun sorangan cenah. Kari ieu mah nya rek dihuapan tah kitu ngalaman teh kitu teteh salaki teh oro wodolnya rada kabetrik tanu kitu teh